Aduh, tengah dinten kieu mah ye mam gedang alias pepaya ciga nama mantep ieu mah bakal seger ieu mah. Cik kurang pura heula ieu mah. Bakal amis ieu mah Bang. Alah, gedang naon ieu Kang? Thailand. Nah. Wah, rupana ge koneng kieu mah moal misleuk. Moal nyalahan. Bakal kareueut teh. Moal ieu mah dijamin. Jamin ieu mah. Bakal raos, bakal dareudeuyeun anu nyobian gedang ieu. Tuh, aduh. Da tos aduh iki ieu teh saking ku tos ieuna. Tos asakna ieu teh. Tuh, alah. Tuh, ih. Aduh. Alah. Ieu mah sugan mah si mana lagi heuh ieu mah. Si mana lagi namina ieu mah pepaya ieu mah. Di kieu tah carana teh tah sakedik. Ieu sakedik. Ieu teh sakedik tah. Sakedik meh gampil. Gampil ngaraosanana. Cik urang cobian. Buang heula ieuna bijina bilih ka ieu ka mam. Pait bijina mah. Tuh, aduh. Cik urang raosan lah. Gedang si mana lagi. Amis Bang. Amis. Api. Hoyong melakang ah. Malah kayak gini nama tuh. Giung. Karunya itu kerencangan. Geus kumroh teh hoyongeun. Hoyong Kang. Nyoyong atuh. Ieu hatuh. Tuh. Pasihkeun we ah. Tuh. Kumroh tadi. Duh. Aduh. Ini raos sih malah. Tuangna teh bari dihanapeun gedang. Anu bieu diala. Tuh. Lebeut deh tuh gedangna ge. Bari ninggal pemandangan tuh nih sararae lah pemandangan ge. Sae pisan ieu mah. Mantep. Meni cacamuilan gitu itu na gitu. Bahan chef 50 we mah. Mantap. Raos bener amis.